Teuing cireng teuing batagor pokona mah nu aya di imah bahana dijieunkeun aci sampe atawa tepung tapioka sarua keneh saparapat. Bawang daun sesuka hati sangeunahna. Tong salpok eta mah tarigu sesa tadi urut ngadonan nyieun mendoan. Bumbuna kaldu bubuk uyah pecin galaukeun saacan make cai teh. Caina engke cai ngagolak. Geus ngagolak brus caian sangeunahna we kumaha niat. Nu penting mah teksturna siga kieu tuh tingali. Ulah bieu teuing ulah heuras teuing pokona mah ieu mah cepel we siga adonan cireng nu nyod-nyodan teh geuningan. Aya tahu kosong di imah teh. Tuh ayeuna urang isian we urang balik-balikeun cekeng teh. Atuh jadi jiga tahu waliknya tapi adonan cireng kan bae lah besti nu penting mah ngeunah di daharna. Terus ayeuna gorengkeun dina minyak tiis ngarah teu ngabeledug tong salpok minyakna hideung heueuh jalantah saaya-aya. Teuing urut naon darek dipicieun lebar da loba apake ngagoreng ieu we. Bolak-balik tepikeun ka kararembung tuh gararing besti kade seuneuna ulah gede teuing nya kudu sedeng-sedeng leutik we pokona mah diganggang ngarah teu ngabeledag. Tuh kira-kira geus ararasak mah kieu jahit we besti. Ngeunah sia besti ieu teh dicocolkeun kana chili oil atawa kana saos. Heuh lumayan we ngolah bahan anu saaya-aya di imah sing jadi dahareun di dahar ku barudak jadi ngeunah. Tuh si bungsu mana naon oge disanguan we tingali ujug-ujug mawa sangu.